Aduh, saha dulu dadalik degan gitu. Alah saha itu ah. Gara-gara sebotol minuman jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya. Habis karena minuman, awak rusak karena minuman, jadi aku jalan kelayapan. Gusti Maha Agung ieu mabok aya ka dieu deul masih kene zaman kamu bro, kamu bau naon? Bau jengkol. Bos, tengah hargaan karena erek inuman air. Moal menang pegau dulu. Gusti Maha Agung. Mabok teh diharamkeun ku agama, ku nagara teu meunang. Naon ngatur ka deden wah. Ulah sok ngatur-ngatur ka deui nu boga kawasan bisi diruntuhkeun nya bangun teh. Gusti Maha Agung. Andalus gitu ya. Ieu teh loba anak-anak sia. Enggak boleh. Don. Gak boleh minum minuman keras. Gua laporin lu. Jangan ngatur-ngatur bos. Polisi mana anu wani newak aing? Tentara mana anu wani newak aing? Polisi jeung tentara nyeungsirikeun ningali aing. Aha? Ai batur mah minum alkohol, ai dewek mah minum alpukat. Alah, alpukat Maha Agung. Naon atuh si lain teh bet mabok. Galau deuleu bos. Galau, aduh. Pamajikan nepi ka teu ngarti pisan. Liur ku kehidupan demi Allah bos. Iya awak abdi pegang lain ku sering begadang. Liur ku mikiran hutang pamajikan minjem kabar. Stres liur pusing mikiran anak. No dibuku ngan syukur kahayangna. Pamajikan hutangna di mana-mana. Kiri di PNM mereka ujung Bang Emok. Gusti mah aya Bang Emok itu di dia. Aya kitu. Oh, ya. Aman ieu mah. Aku berjanji gitu Bang. Ai pengalaman mah kitu ya. Naon ieu teh acara naon bos? Panitia acara Isra Miraj teu pantes lain datang ka dieu ah. Teu hayangnya kudu hiburan aing. Harus hiburan. Gusti Nu Maha Agung. Mawa teh ieu penyanyina mawa teh. Nyanat 2 karung. Cimbalik bisa diruntuhkeun ieu panggung teh. Cik aya ngalagu euy. Ngalagu atuh sok akang. Ngalagu deui euy. Ngalagu naon? Sok atuh ngalagu naon. Cik bere lagu deui. Lagu naon Kang? Sok lagu naon.
Indo siapa? Ya, ini tekarompak deh. Oh, kebeli kumaha tuh. Cingkompak itu cingkompak. Indo siapa? Indo salaki batur. Kayak dikit tuh. Cinta siapa? Cinta salaki batur. Sakitu? Jangan sakitu. Sakitu. Sugan dewek dituluikeun abang nu mabok deuleu. Kang sarwan, tong sarwan. Bagi anak-anak klaster Andalus mah jangan dicontohin seperti ini teh. Gak boleh. Wayahna we lamun ieu pagelaran wayang wasta wayang jeung tausiah teu eureun nepi ka warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saralehat. Allah ya jamaah, nah gitu. Alah, bikat JTAA merenya. Hakim, lagi, apa Kang Cepot? Ada Mang, alhamdulillah. Teh Nini damang, alhamdulillah. Kumaha pesantren Darut Tauhid lancar, alhamdulillah. Cik ngecrok duit 100 astagfirullah. Kamu nyaminya belum kurang Agung jadi dinyaman duit mah nepi ka astagfirullah dah. Ini teh banyak jamaah, banyak anak-anak. Tidak akan lama-lama di sini. Kunaon eta saradu ka kitu? Kebanyakan gali sumur Kang Dawala. Hakim asaha ieu? Ya hakim gitu Mah cuma mau menyanyi, mau kaul ke warga klaster Andalus, ikut pakaulan. So ketua lagu naon biasa we ama lagu opak opi ya itu Kang Cepot. Pemusik semuanya jadi backing vokal ya. Beres bos. Kang Cepot juga boleh, Kang Dawala. Gimana caranya? Kayak gini. La 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 la. Nonton juga boleh. La 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 la. Oke siap. Nah habis itu nyanyi. Oke. Penonton anak-anak sama semuanya boleh ya ikutannya. Sok ketua. La re la re la la re la re la la re la re la re la la re la re la. Sekali lagi la re la re la la re la re la la re la re la re la. Baik
terus we rela deui aya arek irah nyanyina wassalamualaikum lain lagi meureun acon taman Gusti Maha Agung Aya wae. Mahibur. alah itu saha Aya keneh itu ngalibat. membawa gitar tuh Kunaon aya? Kunaon kalah. kunaon mau mah Kunaon ai Bang Oma? nyeri beteung hayang modal Allahu Akbar. Kumaha ari Kang Arom? alhamdulillah Bang Oma hari ini bisa hadir di perumahan Cempaka Arum, tepatnya di klaster Andalus. Jauh-jauh dari Jakarta, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit nu ngajuru, bersenang-senang menumpak. Bang Oma, para ruku. Nah, Bang Oma teh kieu teuing teh. Lain eta gitar eueuh tungtungna kitu kumaha? Aduh, pot. Ripuh pisan eta keur zaman corona deuleu. Seniman seniwati mah pada tumpur. Tah ieu tungtung ge teh dijual pan. Gusti Nu Maha Agung. Bang Oma tidak akan berlama-lama di sini. Cuma mau menyanyikan saja untuk warga Andalus. Lagu apa Kang? Lagu naon? Seperti biasa gala-gala. Sakumaha? Oh, tiada terkira rindu segala-gala-galanya. Oh, tiada terkira tipu segala-gala-galanya. Ulah depo wae bisi di barang di WC. Ulah selok wae bisi nyender di bere. Kaoyo yo 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 kurindu gayamu ketika di oyo. Gusti Nu Maha Agung. Kamana wae Nah, nepi ka kurindu gayamu di oyo itu teh. Demikian. Wassalamualaikum. Kemana ruku? Gusti Bintang tamu ini tidak ada yang nepi ka eueuh nu sahuluan pisan deuleu. betul sekali. Ampun deuleu. Rupa-rupa deuleu ah. Cing atuh lagu teh anu meningkatkan iman. Kumaha teh? Nu religius. Anu religi. Kumaha? Eling umat teu areling titah perjamaah kelekah di imah titah
maca Quran kalau kahweaan ditah ka majlis taklim kalau kah main game. Nah gitu lagu teh relate dulu jeung kayaan ayeuna. Fakta di lapangan kebanyakannya gitu. Apal meureun lamun adan subuh ge eta ku barudak ngora deuleu kudu nama ieu mah nu kolot deui gitu. Makanya kudu meningkatkan keimanan bagi pemuda-pemuda deuleu gitu da wala aya deui lagu teh deuleu kumaha. Waktu ku kecil ku kira pentil ternyata pensil. Ku sentil ku kira pensil taunya pentil. Waktu ku tolong gak tahu ada yang nongol. Ku senggol nah taunya pistol. Nah gitu. Pala laur teh banyak anak-anak gimana kalau dituruti gak boleh itu teh bisa meningkatkan pikiran yang liar. Yang mendidik. Wah gitu dengerin saya dong. Cik kumaha. Waktuku sehat harus banyaknya bertobat. Coba mendekat sebelum ajal mendekat. Waktuku makmur jangan lupa baca Quran. Itulah itu tandanya kita akan makmur. Tak gitu lagu mah meningkatkan iman. Oh gitu. Maca Quran, sedekah, infak. Eta lagu mah bener deuleu da wala. Sok dewek oge sok sararegi deuleu. Sedih kumaha? Sok inget ke zaman baheula da dewek oge loba deuleu pangalaman bobogohan. Deuleu ngan eta mah carita nu baheula ayeuna mah urang sangakeun deuleu ka Bapak Ustad ka pangersana Kiai Haji Cucu Nur Parit, mangga Bapak diaturanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun Kang Cepot. Bapak Ibu sadayana sim kuring insyaallah lajengkeun deui. Sengaja nyapanya supados rada tingkatkan heula ka semangatanana hiburan anu didangukeun. Da geuning tadi Maulidul Hasanah ma atos didugikeun ku pangarsa abdi mung namih salib. Bapak Ibu sadayana nu sim kuring dipika hormat. Ku urang tiasa ditinggal tadi naon nu janten cariosan para punggawa rencangan Kang Cepot. Aya Ka Agim, aya Bang Haji, aya anu mabok. Ternyata hakikatna Bapak Ibu di dunia ini teh sararesna mah kewajiban urang teh kanggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab urang dilahirkeun ku Allah ka alam dunia ieu teh timulai gejrigna dilahirkeunana, maka kewajiban mah teu aya sanes kanggo ibadah. Jelas dina Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada salah satu yang harus dijadikan sebagai benteng di dalam kehidupan ini supaya orang teh cuma cek di kehidupan teh dina rahmat Allah. Coba kurang ditinggal. Di depan kita, di pinggir kita ini ada rumah Bu. Rumah ini bisa berdiri bagus, kokoh karena apa? Karena ada pondasi. Kita lihat ada jendela, bisa berdiri karena ada benteng atau pondasi. Kita lihat di situ ada namanya genting, bisa berdiri karena ada pondasi. Begitupun kita lihat ada atap di atas karena ada pondasi. Begitupun kita selaku umat Rasul supaya kuat cuma cek di kehidupan. Ternyata kita tadi diwasiatkan oleh Allah melalui Rasulnya. Ternyata ayat udah disebut dengan bentengna umat Islam.
Apa yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentengna umat Islam teh bupa. Ternyata kata baginda Rasul, bentengna umat Islam teh anu kahiji teh aya sanes nyaeta al masjidu, masjid, Bu. Ya, alhamdulillah lihat. Naon itu namina teh Bu? Masjid Bani Torik bin Ziyad. Alhamdulillah. Abdi kantos di dina tepan ternyata jamaahnya luar biasa, makmur. Ibu tinggal suamina angkat ke masjid, alhamdulillah. Karena apa? Salah satu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentengna umat Islam teh nu kahiji nyaeta al masjidu, masjid, Bu. Kenapa masjid? Di mana-mana di suatu tempat, di mana-mana di suatu daerah, di situ ada masjid dan masjid teh makmur, berarti di dinya teh kekuatan umat Islam teh aya. Ayeuna mah geus cukup urang teh kudu inget ka Allah, kudu daek cinta kudu jadi masjid. Sebab hakikatna peristiwa Isra Mi'raj ieu teh utamina mah urang teh ngalaksanakeun ibadah-ibadah salat. Sabab dina salat dijelaskeun dina salah satu kaul, maka nu paling utama pikeun bapak-bapak salat nu paling utama urang kedah berjamaah di masjid nu terutamina anu 5 waktu. Alhamdulillah. Coba kita lihat Bapak Ibu. Saat ini kita masih mendengar yang disebut dengan tahrim. Cobi kurang ditinggal dina demi harinya. Sate atan subuh pan sok kaos kurang kadang. Assalatu wassalamu alaik. Sok aya teh begitu di dieu kadang teh gitu Bu. Sok aya teh. Ya Rasulullah. Nanti kau mau menjelang besok kita akan masuk bulan Ramadan. Assalatu wassalamu alaik wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dini hari kurang kadang waosan eta tenang hati teh kunaon kusabab didinya aya masjid. Masjid ngagoroan ka urang dilajengkeun kana suanten adan pikeun naon pikeun ngalaksanakeun ibadah tenang baka didinya disebut dengan bentengna umat Islam. Insyaallah Pak, urang rejeng ku urang sadayana sing makmur ieu masjid bukan hanya bangunannya saja yang bagus, tapi bagaimana yang namanya jemaah urang kudu bagus. Sok ayeuna mah tos waktuna. Lamun teh dinu kahirupan teh urang teh kadang-kadang lelah, yuk ayeuna mah ulah lelah atuh Bapak Ibu urang lillah karena Allah. Kadang-kadang dinu kahirupan teh urang teh kadang-kadang sok mengeluh dinu kahirupan teh ayeuna mah geus sok mengeluh mun Allah we. Kadang-kadang dinu kahirupan teh pasti urang teh punya sejarah. Kadang kaus pernah baheula ngalaksanakeun naon dinu kahirupan teh edan ayeuna mah tong edan adan we ketika seorang muadzin Allahu akbar Allahu akbar tinggalkeun sadayana kahirupan kasaban nu aya di alam dunia sok cumujud urang angkat ka masjid angkat tanganna karena salah satu peristiwa dina Isra Mi'raj ieu teh urang teh dihadehi salat Bapak Ibu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yuk selain dari ngambil hikmah dari Isra wal Mi'raj nu paling utama, urang di dia aya masjid, urang kudu tasyakur bi maka Allah, urang makmurkeun masjid. Masjid bukan hanya pikeun urang kanggo ibadah, tapi masjid bisa dilakukan pikeun urang muamalah. Ngumpul ngaliung musyawarah mufakat di masjid. Sok urang jadikeun masjid tempat-tempat anu pikeun menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang boga karapat kasusah, tong lumpat ka mana? Lumpat ka masjid. Angkat tangan urang sembah ka Allah Subhanahu wa taala, maka eta bakal ngajadikeun bentengna umat Islam jeung urang bokal kakuatan nu akhirna urang keng rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kahartos teh Bu. Kahartos. Bapak kahartos. Insyaallah. Maka yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang disebut bentengna umat Islam yang kedua teh naon cenah? Tah ieu dina peristiwa Isra wal Mi'raj. Tadi gini secara modotul hasanah mah tos didugikeun ku pangersa. Dibahas dinu ilmu sorobna, dibahas dinu ilmu nahuna, dibahas secara bahasana. Ternyata kalimat dina subhanallah ternyata kan hakikatna Allah nu ngaingkitkeunana tong ninggal kana peristiwana. Urang mah ayeuna mah kumacarana ngamalkeun dinu hadiahna. Naon hadiahna? Walaupun dina sejarah anjeunna awalna mah kengeng waktos teu 5 waktu Bu, perjuangan Rasul eta teh. Sapalih kaul mengatakan 50 waktu heula dongkap ka hanap, turun di Sidratul Muntaha, papenak sareng Rasul anu sanesna moal mampu umat anjeun baginda Rasul Muhammad kan gitu naik deui ka Allah menghadap deui
kembali kepada Allah dan akhirnya ujung-ujungnya naon urang kenging hadiah 5 waktu ternyata ini pun masuk di dalam bentengna umat Islam. Apa kata Rasul? Yang kedua bentengna umat Islam itu adalah aqimus shalah wa qiraatul Quran. Ternyata bentengna umat Islam nu kadua teh urang teh ngadirikeun salat jeung urang kudu teresep kana ngaoskeun Al-Qur'an. Sapali ulama mengatakan ternyata yang namanya sholat itu kalau diibaratkan di anggota tubuh mas sama jeung kepala, kenapa? Eta teh jeung sirah mastaka. Kenapa bisa seperti itu? Coba kita lihat. Ibu kadang-kadang berangkat ke kota. Di kota aya nu namina setopan di lampu merah samsat kurang lebih bisa 3 menit didinya Pak, kadang-kadang 10 menit. Apa yang terjadi ketika lihat di peristiwa yang namanya yang disebut dengan lampu merah tersebut? Kadang-kadang ada saudara kita yang datang dia minta-minta di IT ternyata tidak punya tangan Pak. Bisa hidup gak beliau? Masih bisa hidup. Datang lagi sebelah kiri ada orang yang datang tapi dia tidak punya kaki tapi masih kena bisa hidup. Menta-menta teh makin bae da pakasabana seperti itu. Ada lagi yang datang lagi ternyata dia itu apa? Kekurangannya tidak punya dari tangan ada tapi ramona teu aya masih kena bisa hidup. Tapi coba kalau lihat di mana aya jalma badanna aya, tanganna aya, nu namina kakina aya tapi eueuh sirahan kira-kira bisa hidup teu moal Bu? Moal dina hirupna ge bakal disebut juri. Jadi jalma anu tara salat mah eta juri. Da urang ngalain jurik salat ka Allah. Tah ieu hadiahna. Ada lagi yang kedua dikatakan secara kaul ulama mengatakan ternyata diibaratkan filosofi nak sirokana kiratana lamun sabahasa urang mah kira-kira nyata eta aya menyebabkan kaul ulama lamun teh mah eta salat diibaratkeun dina anggota pakaian mah sami jeung calana apa tah lancingan. Coba tinggal terutama yang bapak-bapak dia pulang kerja datang ke rumah Bu suami kita ya dia pakai kolor saja sampai ke bawah karena batasan yang namanya aurat laki-laki itu dari udel sampai lutut dan dia teh tukang nyesep ngarokok temut rokokna seep cenah urang maksakeun lempang keluar milarian nu namina waru kira-kira dia bisa jalan gak? Bisa Pak Bu. Kenapa? Karena dia ngange lancingan. Coba kalau ada seseorang manusia dia pakai dasi dia pakai jas dia pakai yang namanya kemeja, di topi, di sepatu, tapi itu pakai celana, kira-kira bisa lempang moal di nu lempang nanti bakal disebut nugelo. Jadi jalma anu tara salat mah eta nugelo da urang mah lain nugelo mata urang kudu salat hadiahna tina Isra wal Mi'raj. Hakikatna urang memperingati yang namanya Isra Mi'raj ieu teh intina mah urang teh kudu deus deukeut ka Allah ku ngajalankeun hadiahna nu ditampi ku baginda Rasul nyaeta hadiahnya salat maka urang kudu deukeutna ka Allah ku salat. Boga masalah angkat tangan Allahu Akbar sembah nu jadi Allah. Boga masalah nu lain angkat tanganna sumujud pasrah ka Allah maka eta bakal ngajadikeun kahirupan urang pikeun kabagjan. Tadi pun dikatakan kata pangresa lamun urang salatna kariksa lamun orang salatna alus maka tinangtu rizkina bakal diatur oleh Allah bakal kehidupanana bakal tenang karena Allah karena salatnya dipelihara. Tah ieu wal mi'raj teh Bu diberangkatkeun baginda Rasul teh intina mah urang teh kudu daek salat. Ayeuna dunya geus berjalan geus berputar Bapak Ibu punten saalit kaku kebangsaanana. Zaman sekarang kita diuji yang namanya peristiwa yang menjadikan sesuatu penyakit di masyarakat ini bukan karena sesuatu yang kelihatan Bu. Punten. Sekarang apalagi orang bisa celaka dan akhirnya dia bisa penderitaan karena apa? Karena sesuatu dilanggar terutama di masalah melaksanakan judi. Punten. Sekarang judi melaksanakan online baheula mah Pak nu ngaranna judi teh kudu aya lawan. Kudu aya tempat. Lamun teh aya tempat jeung lawan moal bisa. Aya tempat teh lawanna moal bisa. Aya tempat aya lawanna teu boga modal teu bisa. Tapi ayeuna mah hati-hati perhatikan anak kita turunan kita Bapak Ibu. Lamun teh aya teh si budak teh sok cicing wae di jero, cicing we ngahenen tapi sok mawa HP cicing ningali we dina aplikasina, didinya aya naon slot teh mah dudu permainanana. Ternyata apa yang terjadi itu bisa merusak secara akal. Ternyata dia terlibat dengan yang namanya judi online. Tidak sedikit kemarin di Jatinangor gara-gara judi online dia pinjam ke penjol akhirnya banyak hutangnya rir mastakana masalah tina dirina lumpat ka imah pamajikana balik ti ka hate karek gawe disikat ku ngaranna sabure nepi ka mautna gara-gara dina judi online. Orang bisa celaka karena apa? Karena perilakunya sendiri. Hati-hati Bapak Ibu punten ku zaman ayeuna. Yuk
jadikan ngareana turunan urang sadayana teh sing deket ka Allah. Tapi lamun urang bisa bawa ngariksa diri kana salat, maka tinang tu urang bakal dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salat deketan Allah, bacakan Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah sumber kita di dalam kehidupan. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir, yang ketiga, ternyata bentengnya umat Islam itu apa? Yang ketiga adalah zikrullah, zikir orang ke Allah. Hati-hati, zikir sekarang bukan hanya menjaga lisan dengan ucapan dengan lidah saja, tapi hati telunjuk kita. Kita bisa bermasalah di dalam rumah tangga, kita bisa bermasalah dalam tetangga, kita bisa bermasalah dalam bermasyarakat. Kalau kita tidak bisa menjaga zikirnya karena dengan tulisan ataupun tangan kita, bikin status, ngahina kanu sanes, tersinggung ada yang lainnya, bisa ribut gara-gara itu. Maka nu alus mah urang masing jaga diri riksa urang, jaga ucapan hati kita dan yang lainnya. Maka zikrullah, zikir kita kepada Allah. Daripada urang jadi gibah, daripada urang jadi fitnah, mending ayeuna mah deket ke Allah, perbanyak zikir ke Allah, tahlil, tahmid, kalimat thayyibah, maka insya Allah hidup orang bakal bahagia di dunia lauh akhirat. Sengaja Bapak Ibu abdi konsep seperti ieu. Naon margina sabab orang kudu bungah dinu kahirupan. Urang moal bisa ibadah tenang lamun urang teu sehat badan urang. Urang moal bisa khusyuk urang ibadah lamun urang teu sehat rohani urang. Maka aya kalimat mengatakan senyumnya adalah ibadah. Lamun jalma ngesenyumna simetris kiri kanan 2 cm berarti teh jalma teh sehat. Lamun urang seserian ningali nu tadi hiburan eta, heuk urang teh sehat, tinggal naonna, tinggal ibadahna ka Allah. Naon deui nu kudu dilakukan? Pasrahkeun urang diri urang ka Allah. Maka kudu bunga sabab hirup di dunia akan sementara. Dunia adalah panah. Lila-lila mah urang bakal ditinggalkeun. Teu saeulit jabunya geuningan dinu kahirupan da aya nu ngaranna lahir. Mah tertib punten, sebelum anaknya pasti bapaknya dulu lahir. Sebelum bapaknya pasti kakeknya dulu lahir. Tapi coba kalau kita meninggal dunia ini, kadang-kadang bapakna aya keneh, budakna geus miheulaan. Kadang-kadang akina aya keneh, cucuna incuna geus miheulaan. Sabab hakikatna urang ketika meninggalkan di dunia iman teu tertib. Deuk naon deui hirup teh di alam dunia ayeuna teh lamun jaim jang ibadah. Sok guyub tatangga ieu komplek Andalusia teh kudu silih asa silih asih silih wawangian. Komodi urang aya di kelembur para pasundan para hiangan ieu punya prinsip pangagung urang zaman baheula. Saha jadi pangagung lamun ditinggal tinu sejarah, kita ngapunya seorang prajurit yang tangguh waktu itu yang disebut dengan Prabu Siliwangi. Maka Prabu Siliwangi menghadirkan ada 3 prinsip dan moto di dalam kehidupan di para pasundan para hiangan ini. Apa? Yang pertama, urang kudu silih asa. Sok seseuketan urang jeung dulur jeung naon teh kudu guyub. Nu kadua kudu silih asih, sok selipikannya tong aya deui nu naon nu namina urang teh saling nyerikeun. Anu katiluan urang kudu silih kuli asuh, sok urang guyub solid di dieu. Maka tong lupa dinu akhirna da eta teh muncul nanti Prabu Siliwangi. Maka kudu silih wawangian oge, teu cukup diasah hungkul, teu cukup diasih hungkul, teu cukup diasah hungkul lamun urang teu silih wawangian. Naon silih wawangian teh? Jupot demi kebaikan. Moal aya deui nomor 1 curiga ke nomor 2, nomor 2 sok iri kana nomor 1. Kadang-kadang urang teu silih wawangian, tatangga boga rezeki sok doakeun Gusti alhamdulillah geuning tatangga teh meuli mobil deui sugan we pake teh mah urang teh bisa naik lain kieu ieu mah tatangga meuli kulkas urang paranas diri semuanya tatangga meuli parabola urang meuli paramik ieu jeung lieur entong tinggalkeun nu kitu mah sok ayeuna mah urang bungah-bungah. Maka sengaja urang abdi dongkap ka itu ngabungahkeun ka ibu sadayana, ngabungahkeun ka bapa sadayana, cuk-cuk galur anu kaluhur nyucok kana janten Rasul. Maka cari rahmat Allah, maka urang sadayana mudah-mudahan aya dina kawujudan monggo Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bu, masih kena aya sahub dugi ka tabu opat Pak RW, da abdi mah ngawayang sok dugi ka subuh. Ya. Ieu teh acan keluar butana, Bu. Seueur kene ieu teh. Gitunya. Kersa ibu kersa. Nya sok atuh ibu di dieu dugi ka subuh abdi bade turun ayeuna. Baik Bapak Ibu sadayana Kang Cepot teu kapihatur. Ya, mohon Bapak lamun tabu sabaraha ieu teh Pak RW dugi ka tabu sabaraha abdi mengiringan we da loyalitas tinggi. Alhamdulillah seorang tahu kita bawa 4 kenapa? Ya alhamdulillah qadarullah. Tadi punya Sohibul Bait kalau kesan ieu teh apukan nanti pangersana Kang Yana teh Sohib abdi Bu. Eta teh pun lanceuk Kang Yana teh Kang cenah ke urang kaditu siap aduh deing gericikeun bae tong sieun hujan jangan ngaji mah sakabeh. Alhamdulillah qadarullah. Tepansang Pak RW ternyata eta sepuh abdi nyalira di dieu. Masya Allah luar biasa pengalaman ti Pak RW.
aya deui pakutor DKM eta teh mah jantenkeun kokolot abdi pakutor DKM. Oh eta teh ilmuna teh luar biasa. Maka di dieu geus puguh teh mah ngalengkap segitigana teh aya RT, aya RW na rajin ibadah, DKM na pinter bisa ngawakan ka urang sadayana guyuh. Maka mangpaatkeun mudah-mudahan Andalusia menjadikan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tempat anu tenang dihirup di alam dunia, pibeukeun pikeun akhirat, maka insya Allah meninggalkan orang kehidupan di dunia ieu mudah-mudahan pindah ge sareng husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah ya. Kang Cepot rerencanganana gimana? Aya keneh rerencanganana bari dikeluarkeun? Ya, aya. Saha cobi? Cik aya lamun teh aya abdi bade turun. Aya hiji deui Kang. Sok jeung abdi we ayeuna mah nya. Urang simpulkeun di carosan tadi Kang, naikeun Kang rerencanganana Kang. So, surupan Kang, surupan. Ya. Tapi urang can sholawatan ya Kang ya. Urang sholawatan heula supaya urang dina kaulujengan munggu Allah Subhanahu wa taala. Nu apal Allahumma ya sholli wa sallim. Ya, sok sadayana biar lupa. Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmi lahi sholatan daimatan bidawamil mukilahi. Sadayana Allahumma wasallim ala Muhammadin adadama fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawabil mungkin. Sakali deui sesarengan Allahumma Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawamil mulkilai. Tuh tinggalkan Bapak Ibu di sholawatan shopping saha ya kan? Abdi Ustad Keblek. Aduh, ini aya segala. Kang Cepot orang taruh selati manten ya biasa cahayaan gitu wajahna itu tinggal. Salarosna abdi di terminal mung abdi teh teu gaduh Kang ongkos euy manawi Pak Ustad kan. Kieu kan ujung-ujungna mah ngeclok gitu. Ini kan ai tos gaduh inju pemirsa. Kararesan acan. Nikah oge teh acan. Masya Allah. Leuk ngatosan naon deui eta rambut kitu atuh. Teh anu wantuneun ka abdi teh. Kumaha cing kumaha makin itu wantun teh kumaha. Alah, pami dicarioskeun mah piga sedihkeun. Tah kitu Bu. Nah, apa ngaja abdi ka teh ngahibur teh supaya teh sedih orang Andalus teh. Nah, ieu datang-datang make jeung guru sedih. Kunaon sok abah teh kunaon carioskeun sok. Rumaos abdi teh teu gaduh cecepengan hirup. Nganu dicepeng hirup gaduh. Eta. Nah, kumaha asa tengah tos abdi mah rumaos abah teh teu ngagaduhan cecepengan hirup. Tapi lamun dicepeng sok hirup gitu. Tapi gaduh anu dicepeng sok hirup. Masya Allah. Cobi. Ari abah teh pademukan teh di mana cobi? Abdi teh salerosna mah disapan bulan. Mohon terus nanging saurna di dieu teh aya pangaosannya teu manawi sareng manawi aya kanggopi ongkoseun. Tah ieu. Sakedap urang nyaosna Kang Cepot kieu tah. Urang intina ngaos lamun ngaji mah kudu kersaning Allah nyabunya tah ieu kudu dipaeutkeun sabab kieu Kang salid ku abdi sarta cadahirkeun aya sejarah Bapak Ibu lamun ku urang ditinggal tina kitab Khulasah nyabunya pangarsa mungkin ulinga jadi eta teh sejarah-sejarah para
Rasul kadieuna dijelaskeun dugi ka para wali, para alim ulama. Nah di dalam kitab Khurasah itu ternyata tepatnya baginda Rasul itu ketemu dengan para sahabat. Di dalam sekurang mah pepenak sareng baginda Rasul ya di jalan. Tah si sahabat teh ku baginda Rasul teh dicawak naon di guruan. Kata Rasulullah naon? Iza marartum fi riyadil jannah. Cenah kitu bahasa nanti. Namun sekurang Andalus mah, hei sahabatku, kalau kalian lewat ke taman-taman surga, partaku katanya kudu diam anjeun cicing didinya. Tadi di awal supangersa geuningan dina ilmu sorofnya punya. Ternyata memang kalimat itu dibagi-bagi. Lamun kalimat subhanallah tadi bahkan karena isim kita mah aya selain isim itu disebut dengan kata kerja ya disebut dengan fiil. Tah partaku eta kalimat teh kalimat fiil seperti abdi di kantor seorang tentara diperintahkan oleh pimpinan kudu irit maka kalimat teh kalimat perintah eta teh disebut teh fiil amar Bu. Jadi kalimat partaku teh kalimat fiil amar anu menyebutkan bahwa orang teh diperintahkan. Maka Rasul gitu, hei partaku maka anjeun cicing cenah didinya. Maka sahabat Rasul teh balik bertanya. Kata Rasulullah, kata sahabat, "Ya Rasulullah, naon cenah aya nu disebut taman surga teh? Apa yang disebut dengan taman surga itu?" Maka Rasul menjawab, kata Rasul, majalisul ilmi. Ternyata taman surga itu cenah tempat-tempat majelis ilmu seperti ieu. Jadi bapak ibu teh dumping ka dieu teh lebet kana taman surga Bu. Kudu bungah urang. Lamun urang geus taket kana taman surga, maka tinang teh surgana bakal pinangi jeung urang asal ikhlas. Ulah kitu, aya pangajian lain dengan ilmu, tapi dengan pibekeleun dunya nu dicari. Da dunya mah mata ulgurur. Dunya mah senda guru, moal salilana yang abadan abada adalah akhirat nanti. Maka ku amalan urang hirup di alam dunya intinya kudu aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bah, kadang tong reudang. Nah, gitu. Sok ayeuna mah lamun anjeun ka dieu datang hanya neangan duit, ku abdi kita uih. Tapi lamun anjeun di dieu neangan ilmu sok cicing, maka di akhir urang sasarangan ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Paheutkeun urang ka Allah, sejak syukur urang ka Allah, komo ayeuna tinang tu urang pinangih ting nu narame peristiwa Isra Mi'raj, urang ngalap berkah. Mudah-mudahan doana diijabah ku urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabab bah Kang Cepot, Kang Dewala, aya peribahasa mengatakan tentara itu diberangkatkan ke medan peperangan, dia akan menang peperangannya kalau apa? Kalau dibarengi dengan senjata. Urang hirup di alam dunia bakal menang hirup di alam dunia dina rahmat Allah. Naon lamun dibarengi ku senjata apa sih senjatanya orang mukmin? Ternyata senjatanya orang mukmin itu adalah doa. Doa rukun ibadah, doa teh rukun daripada ibadah. Urang teh sing yakin ngadoa ka Allah karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Anjeun ngadoa ka kami, maka kami bakal ngabulkeun. Nah, cenah Gusti sok itu pan urang mah abdi teh sok doa ka anjeun tapi natong teu dikabulkeun we. Awas jangan salahkan doanya. Mungkin secara epistemologi doa ternyata dibagi dua bagian. Yang pertama, satu ada tempat mustajab doa. Jadi tempatna aya tempatna bu ngadoa teh. Urang mah pan sok salah. Budak ujian isukan supaya lulus ngadoana di mana? Ngadoana bari ngisikan di kamar mandi Gusti. Budak teh isukan dana ujian, mudah-mudahan lulus. Apa teh dijabah? Ada doa di kamar mandi atuh. Di mana tempat mustajab doa banyak? Qaul ulama mengatakan salah satunya apa? Yakni disebut dengan sepertiga malam. Tah ayeuna tengah poe tengah peuting ka sepertiga malam sakedap di tempat mustajab doa. Begitupun kita ini adalah salah satu tempat mustajab doa. Di mana? Di antara azan dan iqamah. Maka lamun di tanah suci mah adzan ka iqamah teh lila Pak. Doa atuh teh urang teh ngadoa. Di mana deui? Di antara pergantian yaumil khamis ka yaumil jumat, maka dibarengan gericiknya hujan eta teh doa. Zaman baheula mah pan kitu geuningan. Sayang lahir 80-an. Abdi ku sepuh gitu. Malam Jumat hujan nih arasup ka imah arasup sok ngadaroa. Da geuningan kolot budak baheula kolot ayeuna mah alhamdulillah akhlak luar biasa. Ari ayeuna mah kumaha geuningan budak can datang jam 5 diandepkeun budak can datang jam 8 ge biasa wae. Nah ari hayang can magrib kurut di teangan. Laras teu. Maka naon terjadi tong disalahkeun ketika anak sesuatu yang terjadi. Kalimat baheula siloka filosofi naon kudu kade cenah bisi ku sanekala eta teh sanekala teh kirata Pak. Ari sanekala teh nu matak nyilakakeun, nu matak ngamelenungkeun dan yang lainnya kan gitu bahasa kasarna. Apa yang terjadi itu yang terjadi. Baheula mapan kitu, kok ayeuna tinggal ku ibu. Ibu kumpul dengan keluarga di rumah.
ada makanan. Dulu mah emut abdi teh hayang dahar teh sebu, tos ngariung sareng sepuh. Da eta neuk nyanak tahu Kang Cepot abdi. Neuk nyanak tahu teh da kokol teh keula cenah tong ka dicokot eta naon? Can ngadoa da kitu baheula. Ari ayeuna mah naon? Budak neuk ngambil tahu keula lain ngadoa can dipoto. Foto terus. Neuk kumaha kaberkahanana urang? Mata jangan disalahkan. Ya, anak sekarang susah diatur bukan karena anaknya, mungkin kita didikannya mata kudu sing waro hirup di alam dunia mah. Anak kurang teh ditingali sing akhlakna sing alus. Da ayeuna pantos teu aya pelajaran PMP teh geuningan, tos teu aya pelajaran civic education teh, tos teu aya geuningan gambaran PMP teh. Padahal eta teh siloka-siloka kudu cinta kita ka tanah air. Hubbul watan minal iman, cinta kana tanah air. Pan ayeuna mah barudak teu kitu geuningan ka alam barat. Ka alana teh ku zaman-zaman barat teh nu aya di ditu. Urang kadang-kadang poho baheula ngong adan barinit ka masjid pada ayeuna mah ngarariung we. Abdi sangariung sareng keluarga sadaya da baheula mah ngobrol atuh. Abdi ngagaduhan neraka hiji, rai hiji, 3 sakeluarga dan ngobrol pace abdi ngagaduhan urang kali di bumi 5 da 5 anana teh ngarobrol malengan HP we kan kitu zaman ayeuna mah. Leres teu? Talingakeun anak urang. Titah-titah ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Maka di doa ayat tempat mustajab doa di mana nu tadi disebutkeun. Di mana deui? Di antara khutbatain tah ieu jeung bapak-bapak lamun ketika khotib dina poe Jumat barakallahu li walakum duduk tuh urang teh kudu ngadoa lain urang sare kade teu bohong. Abdi emut Pak. Dinas abdi satacan di Bandung sareng Kang Yana abdi di Mabes TNI. Abdi kadang kami sok aktif di masjid. Aya anggota abdi da satacan abdi panugasan di Papua Pak. Alhamdulillah abdi di Papua lami. Ya, mata rada poek dari ditu baheula gitu. Ya, caket kana sareng naon cenah sareng matahari di ditu lebih awal lebih duluan cenah waktuna teh. Lamun di dieu jam 4 di ditu kan masih jam 2. Lamun di ditu jam 2 di dieu mah masih keneh jam 12 pan kitu ti payun. Dongkap ke Jakarta. Dia teh berenang ningali naon masjid Pak. Masjid teh kan agreng bahasa urang mah nya aya ASEAN panghareupna diduk di panghareupna. Pas sholat Jumat teh, sholat berenang sunat cicing we kitu. Beres we berenang sholat Jumat da eta ngadep ka abdi Bapak. Izin cenah komandan. Kenapa? Izin komandan Cucu. Saya mau nanya, hari ieu cenah masjid teh naon? Pahamna naon? Makanya nanyakeun paham sok abdi teh. Memang kenapa kamu? Izin mohon maaf kan. Saya tadi kan sholat Jumat tuh. Saya sholat diam di depan. Tahu komat aja. Enggak, saya bingung. Ikut aja memang gak ada khutbah katanya. Lain gak ada hubat si lain perem suka kan gitu. Tidur pangarepna kieu. Nya tadi bangun dengan tatakaran. Kudu sabeulana eta adan salat. Allahu Akbar. Teu apal didinya kalewatu namana tempat mustajab doa. Khutbah teu apal dangueunana padahal begitu. Barakallahu li walakum ngadoa ka Allah. Di mana deui? Di tanah suci. Di antara setelah kita tawaf, di antara hijir suain makomnya asing tiasa angkat ka ditu. Sadayana di tanah suci mustajab doa. Dan salah satunya yang terakhir dari kaul ulama di antaranya ada orang mukmin berkumpul sama-sama takarub ilallah dan di dalamnya ada niatan ngadoa ka Allah maka tinangtos eta teh bakal ngajadikeun doa anu mustajab tah ieu urang sadayana di dieu eta tempat mustajab. Nu terakhir anu kadua ternyata supaya urang ijabah doa teh aya disebut dengan etika berdoa itu adalah apa? Cara. Jadi kadang-kadang orang pada ngadoa teh di masjid ngadoa Allah Gusti pasihan abdi teh rezeki Gusti abdi teh pasihan nu dipikahoy kan gitu. Padahal etikana aoskeun heula salah apa istighfar. Astagfirullahaladzim. Naon bisi aya anu nempel di nu jasad urang salah satu nu ngahalangan kana doa na teu mustajab diluburkeun ku aosan istighfar. Saudara lama dikatakan lagi pun guru waktu itu. Naon nu kadua cenah amalkeun aoskeun syahadat. Aoskeun syahadat teh ibu asyhadu alla ilaha illallah. Dugi kareng sih. Aoskeun naon? Aoskeun sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin baru urang teh nyuhunkeun ka Allah. Insyaallah doa urang dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Maka kok kituna di akhir mari urang sasarengan ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Sadaya ditutup ke kurang rencana sadayana Kang Cepot sok tarekeun heula sanesna nu aya cenah ngariung ka dieu. Tinggal kali sadayana urang ngadoa mudah-mudahan tadi urang amalkan namanya etika berdoa mudah-mudahan urang sadayana dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Urang aoskeun heula sasarengan ku istighfar sasarengan nya punya astagfirullah rabbana ya astagfirullah minal khataya astaghfirullah rabbana
kasadayana. Birullah ya Allah. Sumujud pasrah dina ugi ayeuna abdi ka Engkau ya Rabb. Abdi dinu kahirupan kadang kawis seueur anu dilakonan tinu kamaksiatan. Kadang kawis tinu kahirupan abdi tebih tinu nu dijaten rahmat Engkau ya Rabb. Pamugi ya Rabb. Dina wengi ieu abdi komplek Andalusia ngayakeun dina peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajadikeun hiji wasilah kanggo abdi aya dina rahmat-Mu ya Rabb. Emutkeun sepuh urang tos ngantunkeun ka alam dunia. Anjeunna nu ngadidik dinu kahirupan ieu, anu ngahatik nu ngadidik, nu ngagengkeun urang tiasa dugi ka ayeuna jumeneng di alam dunia. Dinu kasuksesan karena Engkau, Mama. Bapak, abdi rumaos tetiasa ngabungahkeun Engkau, tapi yakin rahmat Engkau ya Allah turunkeun kana janten sepuh abdi. Mugi sepuh abdi sing aya dina husnul khotimah dina alam barjah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Emutkeun Bapak Ibu, kadang kaus dinu kahirupan urang ngalaksanakeun jauh tinu nu namina syariat-syariat, jauh tinu sadayana tauhid Engkau ya Allah. Hapunten abdi ya Allah, hapunten. Mugi abdi dina kahirupan sing aya dina kaberkahan ya Allah. Mugi abdi dina kahirupan sing aya dina kawujudan ya Rabb. Mugi Gusti abdi dina kahirupan sing husnul khotimah dina ninggalkeun dunia nu panaya ya Allah. Abdi gagaduhan hajat. Abdi gagaduhan harapan. Abdi gagaduhan sesuatu nu ngajadikeun hiji cita-cita ya Allah, kabulkeun Gusti. Kabulkeun keluarga abdi sakinah mawaddah warahmah, keluarga abdi ya Allah, anak abdi soleh-solehakeun ya Allah, sing jadi turunan abdi nu nyanak pikeun kasalamatan kahirupan abdi di dunya lawah ya Allah. Gusti nyuhun keun hapunten abdi ya Allah, nyuhun keun hapunten abdi ya Allah. Mun memang rumaos sinu kahirupan ieu tetapi kamuliaan Engkau ya Allah. Mugi Engkau maparinan rahmat ka abdi sadayana. Rabbaraya astaghfirullah minal khataya. Rabbi jina ilman nafi'an wa wafiqna amalan solihan wa wahab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbaraya. Astaghfirullah minal khataya. Awaskeun sahadat sasarengan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yang wajikal karimi wa alimu sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma abis man dhalabana wa aghri man ghalabana minal jinni wal insi wasyayatin. Kataballahu la ghaliba anna wa rasuli innallaha qawiyyun aziz. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib lana syai'ulillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sakitu nu kapihatur 10 menit deui ditutup ku lawang sibotakan aku Kang Dalang. Pas tahun 12 pamugi urang sadayana sing ayeuna kawujudan bogo Allah Subhanahu wa taala. Kang Cepot, Agim, Kang Dewala, sok ayeuna mah sapa terakhir tutup wae da geuningan urang teh tos paamprok jongok ieu sing ayeuna kabungahan. Insyaallah sanes waktos Bapak Ibunya urang sasarengan deui. Insyaallah urang sadayana sing ayeuna manggudugan Allah Subhanahu wa taala. Sakitu kapihatur Kang Cepot mangga dilajeng ditutup wae.